deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lurah 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia sareng Sena Kiramuk sareng muridna nyaeta Bujang Sancang eleh ku si Konceleng sareng Prawira langsung aranjeuna nuju ka padomukanana Nini Samurti anu tayalian geningan kapilancekna Kiramuk sejak Minang Saraya pikeun ngelehkeun si Konceleng. Samentawis Laraswati anu milu ngarerep nganjrek di bumi nama asih para jikolotea hatena katariku ilmu nujum. Akhirna neuleman eta ilmu nujum ti maasih para jikolotea. Anu saterusna Laraswati boga landian nyaeta Ambu Larajati. Kalayan ti waktu ka waktu seueur anu sumping ka Ambu Larajati pikeun di ramal ku Ambu Larajati. Kitu serial si Konceleng anu dinten kamari katonda. Urang lajengkeun si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Wargi Dahlia caturkeun si Konceleng jeung Prawira anu poho dikacape. Terus neneangan laratan tapi geus sakitu lilana meh tiap kapetingan di jalan mondok di lembur anu kaliwatan. Tapi tetela laratan teh teu bisa kapanggih. Antukna si Konceleng jeung Prawira jadi bingung anu teu manggih tungtung. Hiji waktu duanana terus leureuh di salah sahiji warung bari ngadon ngeusian beuteung da puguh lapar acan dahar. Nu boga warung kabilang awewe tengah tubuh nu kabeneran galeh geh someah dina narima semah anu rek ngadon dahar jeung ngopi di warungna. Sanggeusna beres dalahar anu boga warung terus ngajakan ngobrol ka si Konceleng jeung Prawira. Katingali naku emak ieu mah. Ujang bangun geus lumampah anu jauh ka Cidanya. Da jelas atuh lain urang dieu Ujang teh nya. Da ari urang dieu pituin mah geus apal deui emak teh. Pugu anu ngadon laleureut di dieu teh kabilang lain saurang dua urang Ujang. Lain abeuh maneh ieu mah. Ngan ngaran emak mah Encim atawa warung mak Encim mah geus semua birek deui Ujang. Yo is lain muji maneh. Si Konceleng nyerenge seuri. Memang eueuh salahna bari leureuh terus ngobrol sugan be. Bari aya laratan anu eukeur di paluruhna kitu ceuk pikirna. Pugonya ieu teh geus lumampah jauh. Sasaatna keur neneangan anu jadi pamajikan ieu teh mak. Mak Encim neuteub seukeut ka si Konceleng terus nyarita. Is nah kamana kitu pamajikan Ujang teh? Kabur. Tau kumaha ieu teh? Nah habat make jeung naon kakaburan sagala rupa. Oh da ari awewe mah ceuk emak mah dipahing pisan kakaburan teh kapan? Ya ari pasalna mah lantaran pasea mak. Biasa dina rumah tangga mah sok aya bae kangaranan pake trok mah. Ngan anu jadi bingung teh nepikeun ka ayeuna masih keneh tacan aya laratan ya teh mah. Padahal mah ieu ari ceuk emak mah kudu nanyakeun atuh ka jalma ahlina. Ari emak mah nya dulur emak ieu mah ieu. Kamari teh leungiteun barang. Nya kitu sarua deui bingung neneanganana.
usaha dicokotnanya akhir nama terus nanyakeun kanu bisa kabeneran ayeuna teh keur meujeuhna mati. Anan aya ahli nujum Ujang, ahli ramal anu bisa nuduhkeun sagarupane. Pokona mah pinter teh Ujang. Sugan bea atuh nanyakeun ka dinya terus aya wewengan. Da eueuh salahna ceuk emak mah mun dicobaan ditanyakeun ka dinya kitu. Si Konceleng jeung Prawira silih reret. Prawira katarik oge ku eta caritaan mah encim. Saterusna Prawira nyarita. Dupi eta jalma nu ahli ramal teh saha mah sareng di mana deui wargi emak teh hasil muhun kapenak deui maksad teh barang anu leungitna. Ari si Ujang pugut ceuk emak oge keur meujeuhna mati eta jalma teh ngaranna teh Ambulara Jati. Malah aya anu kawilang aneh oge ya Ujang. Keke nya ari Ujang teh saha anu katelah teh cik mama hayang nyaho heula ka Ujang ieu teh. Was da anu katelah mah si Konceleng kuring teh mah atuh ieu murid abdi katelah ieu Prawira. Nya jadi eta nu ngaran Ambulara Jati teh ngorak keneh mah tau kumaha teh. Anu matak ieu ngorak keneh maksud teh tahu kitu pisan ceuk mah ge ngorak keneh. Ari disebutna ambu ari kaayaan ngorak keneh malah ramalanana ge tara nyalahan Ujang. Lain mah teh bat asa mindeng ngadenge jeung loba anu nyebut ngaran Jang Konceleng teh. Keke. Eta mah si Konceleng anu sejen deui murunan mah. Da ari abdi mah sasatna jalma anu keur luntang lantung we bari bingung ieu teh. Mak encim kadenge harita nyarita deui. Jadi ari ceuk emak mah eueuh salahna lamun menta pituduh ka Ambulara Jati. Nya da ari ikhtiar teh apanan rupa-rupa meureunnan. Jadi kaasup ikhtiar anu kudu dilakonan. Anu mudah-mudahan be atuh ti Ambulara Jati menang pituduh kudu ka mana neanganana. Apan moal capek teuing jeung moal capek teu puguh meureunnan. Da dulur emak oge buktina geuningan bener pituduh ti Ambulara Jati teh. Prawira neuteup antep ka si Konceleng anu jadi guruna teu lila terus nyarita. Emutan teu aya lepatna upama urang cobian be atuh nyuhunkeun wewengan ka Ambulara Jati Kang. Mudah-mudahan be aya wewengan ngeunaan kedah ka mana urang milarian Cilaraswati sareng ngergawa budak abdi Kang. Kumaha numutkeun Kang Konceleng? Akang oge sapamikiran jeung ieu Prawira. Memang teh salahna upama dicobaan ku urang nepungan Ambulara Jati. Terus terang akang baluang jeung bingung ya teh. Pamana kudu neangan laratan Laraswati jeung Regawa. Mancim kadenge nyarita deui. Tah mendingan kitu ceuk emak mah Jang Konceleng. Nya urang teh ari pituduh mah jeung pitulung ti mana be kitu kangaranna neangan jelema hirup matang tu be leuwih bangga. Nu matak cobaan tepungan Ambulara Jati ceuk emak mah. Tak engke lamun geus meunang wewengan apa majikan Jang Konceleng aya di mana kitu deui jeung Tuang Putra. Muhunnya eta saha teh Regawa putrana Jang Prawira teh aya di mana? Apa leuwih gampang beuneunan ngadatangan atawa mapai laratanane? Kitu sanes Ujang? Bener kitu mah. Eta ayeuna mah ulah kagok atuh bejaan be di mana lebah-lebahna eta Ambulara Jati teh dumuk matuhna mah. Ku abdi duaan ayeuna bakal langsung be ditepungan. Malah nganuhunkeun ye ka emak di dieu anu tetela masihan bong bolongan ka abdi anu keur baluang bingung ye teh mah. Geus jadi kawajiban silih tulungan mah Jang Konceleng. Ari emak mah lainna naon mangkarunyakeun ka Jang Konceleng jeung Jang Prawira. Naon karunyana teh? Nya anu hiji ditinggalkeun ngejat ku pamajikan, anu hiji deui anakna diculik. Komo nya kangaranan ditinggalkeun ngejat ku pamajikan mah sedih jeung ripuh be nu aya.
Komo nyedeka usum ngijih mah berenang morongkol teh ngan sorangan moal aya simut anu ramoan. Sedangkan simut nu ramoan teh penting pisan eta teh Ujang. Nyada moal aya urang ayeuna ting jaran tula kieu lamun bapak urang teu boga simut anu ramoan mah kitu. Bener teh Ujang? Ya baik bener mak lah. Geus jadi kaweruh umum soal eta mak. Anu matak ku abdi ayeuna dipapai laratanana oge lantaran memang nyaah jeung butuh ku pamajikan. Sok atuh bejakeun di mana lebah-lebahna eta tempatna Ambu Larajati teh mak. Mencim terus ngabejakeun ngeunaan lebah-lebahna dumuk matuhna Ambu Larajati. Harita si Konceleng jeung Prawira terus pamitan pikeun nepungan Ambu Larajati. Lantaran memang geus dibejaan lebah-lebahna, katambah ngaran Ambu Larajati geus dikena di daerahna, teu kudu hese si Konceleng jeung Prawira neneanganana. Tepi ka tempat anu dituju, si Konceleng jeung Prawira teu bisa langsung panggih. Sabab semah anu datang teh tetela cukup loba. Pikeun nepungan Ambu Larajati anu aya di jero kamar khusus kudu giliran luyu jeung aturan anu geus ditangtukeun. Saha anu pangheulana datang eta anu pangheulana asup ka kamar khusus teh. Lantaran datangna pangpandeurina teu matak aneh upama si Konceleng jeung Prawira harita pangpandeurina deui ka bagian giliran pikeun nepungan ka Ambu Larajati. Sajaroning ngadaguan giliran sarila diuk ditepas imah harita Prawira jeung si Konceleng guntreng ngobrol. Tetela seueur oge tamunus umping teh geuningan Kang. Mana kieu ge lantaran aya karaos na panginten Kang. Bener ye. Nya ari keur akang mah mudah-mudahan be atuh maksud jeung tujuan urang aya dina kalancaran. Ngan duka ting kunaon akang teh bet jadi deg-degan kieu ieu teh. Kunaon nya ieu nya? Deg-degan kunaon kitu Kang. Peda aya bejati mak encim Ambu Larajati teh anom keneh kitu. Sok aya bae Kang Konceleng mah. Ari ieu Prawira nya ieu mah lain jijieunan. Akang jadi deg-degan kieu ieu hate. Nah kunaon nya? Nah wirasat hade atawa goreng gitu ja. Ulah seueur emutan Kang. Tenangkeun be ayeuna mah. Nu penting urang ayeuna ikhtiar piraku da naon anu dilakukeun ku urang teh sanes maksud awon. Asa piraku pamah teu dugikeun kalancar naon rupi pamaksudan urang teh Kang. Loba deui obrolan anu sejenna tambah kesel bari ngadaguan giliran. Tamu anu geus nepungan ka Ambu Larajati narungtutan baralik, malah akhirna mah tinggal si Konceleng jeung Prawira. Sedengkeun di jero kamar khususna Laraswati alias Ambu Larajati ngararasakeun geuteran aneh dina hatena. Harita ngahulang bari ngomong sorangan jero hatena. Nah kunaon hate aing bet ngageter kieu ieu teh. Ratup teu puguh. Aya keneh tamu kitu di tepas ieu mah. Nyaan aneh. Saha anu rek datang ti ieu teh? Bet beda ka rasa geteranana. Ngarti emang bener. Ambu Larajati ngarasakeun ayana getaran anu aneh. Sedengkeun di tepas imah Prawira ngajakan si Konceleng anu jadi guruna pikeun asup ka jero kamar khususna Ambu Larajati. Mangga atuh Kang, giliran urang ayeuna ieu nepangan ka Ambu Larajati meungpeung salse da sadayana tos aruwih pananus anes mah mung kantun urang duaan. Mangga atuh Kang. Nya hayu ye. Sok atuh ieu Prawira ti heula akang nuturkeun. Geus kitu mah si Konceleng jeung Prawira terus arasup ka jero kamar khusus Ambu Larajati. Waktu asup ka jero kamar khusus, paneuteup Laraswati alias Ambu Larajati jeung si Konceleng katut Prawira pada bantrok. Guguh bae kaget anu lain di kieuna ti luanana. Meunang sajongjongan mah taya nu cumarita. Masing-masing dipinuhan ku rasa kakaget. Ngan si Konceleng leuwih pangger hatena. Bungah anu lain di kieuna sabab anu keur diteangan teh tetela aya di hareupeunana. Duh, Nyimas. Aduh, geuningan aya di dieu. Aduh, nuhun Gusti Nu Agung.
Tetela geuning nu diteangan ku akang teh aya di dieu. Bagia anu lain dikieun napikeun akang nya Mas. Prawira oge milu nyarita bari terus diuk sila meh bareng jeung si Konsleng. Kadenge Prawira nyarita. Kang Konsleng jeung abdi tos berkamana berkamendi ceula Raswati. Nu jelas di antara urang memang tos aya kasalahpahaman. Lepat pisan upama Cewati kagungan manah ngewa ka Kang Konsleng. Ari margi abdi nyaksi langsung kana kaayaan Ilamsari anu nebarkeun fitnah sangkan baruntak rumah tangga salira. Laraswati netep antep ka Prawira. Telila terus nyarita karayan sorana dumareuda. Ieu Prawira. Wajar upama bela sarta mihak ka Kang Konsleng lantaran kanu jadi guru. Tapi ajek anu ngarasakeunana kumaha budawangna ieu hate. Moal samata-mata Ilamsari ngalisankeun kitu upama memang teu ngaranapan saperti anu dicaritakeunana. Si Konsleng taca nyarita panjang lebar ngan Prawira harita anu kadenge nyarita deui. Cewati abdi sanes ngabela ka Kang Konsleng sapedah guru abdi ce. Namung dumasar kana kanyataan urang ayeuna tos salah paham. Dosa pikeun urang upama dugikeun ka nuduh tepuguh ka Kang Konsleng saperti anu dilakukeun ku diri abdi. Dugikeun ka ngusir Kang Konsleng lataran kapangaruhan ku surat ti Cewati. Nah, dikira na abdi sareng Kang Konsleng teu dugikeun ka paseueur-seueur saur kitu ce. Malah abdi anu ngagidir nafsu sabab surat ti Cewati ku abdi dibaca heula. Salah pisan upama urang nuduh Kang Konsleng anu lepat ce. Nah, kumaha kitu Yi? Dugikeun ka ngusir sagala rupa. Nyaan ieu teh Prawira atawa ngan ukur pangreka carita sangkan ece percaya. Ulas asauran kitu Cewati. Namun nyanggakeun ayeuna mah kasalira margi Cewati teh katelah ambula rajati. Upami abdi ngabohong ku ilmu anu kacangking ku Cewati tangtos tiasa mastikeun bohong teu na ieu caritaan abdi. Ayeuna ku abdi bakal diguar ngeunaan kayaan di lembur tutas Cewati luntak kabur ngantunkeun Kang Konsleng. Kieu yeuh anu saleresna mah ce. Ku Prawira barabat dicaritakeun ngeunaan kajadian sanggeusna Laraswati luntak ninggalkeun lembur. Nepikeun ka Prawira nafsu anu saterusna ngusir si Konsleng anu jadi guruna dina sikap anu kasar jeung pinuh panghinaan. Kabehanana ditetek taya anu kaliwat naon rupa anu karanapan ku Prawira anu dilakukeun ku dirina. Puguh lantaran memang kitu kanyataanana. Laraswati ngabandungan pinuh perhatian. Sakapeung sok ngareret ka si Konsleng anu katingalina tetep tenang teu loba carita. Malah ngan ukur cicing be teu milu ngomong sakemek-kemek acan. Kabehanana diguar ku Prawira. Laraswati ngageter hatena malah tumuwuh rasa kaduhung dina hatena. Kaduhung anu sagede gunung, kahudang rasa kasadaranana. Tetela tindakan anu dilakukeunana teh salah kacida geuningan. Telila kadenge Prawira mungkas guaran caritanana. Itu ce kanyataan anu saleresna. Janten upami ayeuna salira masih keneh kagungan pamadegan Kang Konsleng lalaki anu leumpeuh yuni sareng hianat kana cinta na ka salira. Eta dosa nu kawilang ageng ce. Ulah dugikeun ka kagungan emutan atarapi pamadegan saperti kitu ka Kang Konsleng. Laraswati ngareret ka si Konsleng. Si Konsleng males panetep Laraswati. Dua geteran kadeudeuh patepung deui. Si Konsleng dina sikap anu tetep tenang terus kedalisan. Ari akang mah muarek maksa sangkan Nyimas percaya. Sabab lamun kitu akang salah. Sokomo upama akang loba nyarita da puguh ilaharna sakabeh jalma yang bener. Padahal salah yang bener mah tara pahili. Ngan eta mah kari kumaha sikap jeung pamadegan Nyimas. Nu penting akang tetep mika nyaah mika deudeuh ka Nyai. Sokomo ayeuna katingalina ku akang Nyimas keur kakandungan. Laraswati netep antep ka si Konsleng. Tetepan anu dibarung bari jeung Rembai Cipanon. Bibirna ngageter terus nyarita halon.
Punten abdi Kang Konceleng. Ngan gabruh gue. Laraswati harita ngarangkul ka si Konceleng. Bedah rasa kasedih jeung kasono. Si Konceleng males rangkulan anu jadi pamajikanana. Prawira ngabandungan eta kaayaan dibarengan ku perasaan anu milu sedih jeung bunga. Prawira muji syukur dina hatena. Nuhun Gusti anu agung. Tetela Kang Konceleng guru abdi tepang deui sareng garwana. Malah Laraswati oge aya dina kasadaran. Bungah jeung bagja pikeun diri aing ningali. Mudah-mudahan be ulah aya dicocoba ti ayeuna ka hareup mah. Sanggeusna ngarasa cukup silih lubarkeun rasa kasono jeung kasedih si Konceleng jeung Prawira katut Laraswati terus baradami pikeun marulang ka pilemburan. Kabenaranna teh teu lila datang maasih balik marajian anu ngajuru. Atuh terus panca kaki malah nepikeun ka datangna wanci peuting masih keteh ngobrol. Masih milu bunga hatena sabab Laraswati pinangih deui jeung kabagjaan. Dina poe isukna lantaran memang geus aya kasapukan harita si Konceleng Prawira jeung Laraswati terus marulang ka lembur Mekarajati. Teu puguh be pada saruka bungah kulawarga Prawira jeung kulawarga si Konceleng sabab bisa riung mungpulung deui. Malah dina waktu nariung mungpulung Prawira nyawalakeun ngeunaan regawa anu dipenta saran teh Laraswati kawilang geus ahli dina elmu ramalan. Saeutik gedena tangtu bisa boga wewengan ngeunaan anu jadi anak nyatana regawa. Kadenge harita Prawira anu cumarita. Cobi kumaha atuh numutkeun Cewati. Nah saha jalma nu tos nyulik pun anak teh. Abdi masih kene panasaran sareng teu ngarti naon maksudna eta jalma. Laraswati neuteup antep ka Prawira, narik napas panjang terus kedalisan. Prawira, ece tadi peuting sabenerna mah geus mentangkeun kakuatan ilmu anu kacangking ku ece. Dati sabang prak meunang katerangan ngeunaan kaayaan ieu Prawira, ece terus nyusud ku laku ilmu. Tapi memang mata kaget jeung teu kaharti ku ece oge. Aku mah gitu ce. Prawira jadi penasaran hatena. Poek mongklengi henteu bisa katembus ku ilmu nu kacangking ku ece. Alhasil anu geus mawargawa putra ieu Prawira sareng Arumsari teh lain jalma samania. Kawilang jalma anu luhur ku ilmu jembar pangabisa. Terus terang, ece henteu mampu nembusna. Anu harti jalma anu geus mawargawa teh leuwih punjul ilmu nabatan ece. Arumsari neuteup ka si Konceleng, teutepan anu ngandung rasa pangharepan, sugan si Konceleng bisa nulungan. Duh, kumaha bae atuh Kang Konceleng. Piraku pun anak dugikeun ka henteu ka pendakna. Tulungan atuh Kang. Pun anak aya di mana dina waktu sayeuna. Abdi salempang ingis ku bisi rempan ku sugan. Si Konceleng ngareret ka Arumsari terus ngawalon. Ari ceuk akang mah kieu Arum. Ikhtiar mah datang tuna oge. Terus meureunan moal dieureunkeun ya teh. Ngan upama tea mah teu panggih dina waktu ayeuna-ayeuna. Kurang ulah make jeung aral subaha. Kudu tumarima bari dibarengan ku tawakal. Da cai moal poho kawalungan. Nu jelas eta jalma nu nyulik regawa lain boga maksud hayang binasa, tangtu boga maksud anu khusus. Dari ceuk niat, ari rek niat binasa mah maksud teh ulah boroning regawa. Sanajan Arumsari jeung Amuna Wangsi oge pasti bisa. Buktina apaan cai anu nyaho saurang-urang acan waktu eta jelema datang. Dah dumasarkana eta ulah ngarasa penggasarepan. Urang kudu yakin dina waktu nama tangtu bakal tepung deui. Kitu ari ceuk akang mah. Si Konceleng kapaksa nganasehatan deui pikeun anu ka sakitu kalina. Sangkan Prawira sakulawarga aya dina katabahan. Urang tinggalkeun heula kaayaan di pilemburan. Caturkeun Kiramuk jeung si Bujang Sancang anu jadi muridna. Duanana terus lempang geus poho dikacape. Bangun aya anu rek dituju. Sajroning lempang Kiramuk jeung si Bujang Sancang terus ngobrol. Kadenge harita Kiramuk anu nyarita.
Ari cek dewek mah dewek teh boga pikiran teh kieu ye. Mending keneh kalancek dewek be ayeuna mah sancang. Maksud dewek teh kapilancek. Nyatana lancekna Nini Samurti. Nah saha kitu lancekna Nini Samurti teh Ki Guru? Mbah Baloga euy. Gawirang jago anu geus masagi pangardina. Malah jago kolot anu geus susah neangan tandingna jeung pantaranana. Engan mudah-mudahan be bisa ngabantu ka urang. Sabab lamun sarua jeung Nini Samurti teu bisa ngabantu mah geus pohon tuh meureunnan urang kudu ka saha deui minta bantuan. Ya ari kuring manuturkeun be kumaha adena. Mudah-mudahan be atuh mah Baloga bisa ngabantu ka urang. Sabab ieu kan nyeri teh tacantang tu lipur sanajan satutup umur Ki. Bener ay. Dewek bakal terus ngarasa penasaran upama henteu nepikeun ka bisa males ka nyeri, males pati ka mangruk anu ngaran si Konceleng. Lain anu kudu wiwirang tapi utamana mah ka nyeri hate anu susah pikeun ngubaradana. Apa kene tempat dumuk matuna Mbah Baloga teh Ki? Kade bisi poho deui. Sabab ku perasaan mah urang geus lila jeung geus jauh ieu lumampah teh Ki. Dewek masih kaya kapal sancang lebah-lebahna euy. Teu kudu make hariwang. Kan lamun teh mah Mbah Baloga teu bisaeun ngabantu lantaran ku geus kakolotanana, sugan be bogaeun murid anu geus bisa nyerepkeun sakabeh pangartina. Ewa ti kadinya harapan urang dina waktu ayeuna saja. Duanana terus lumampah deui geus poho dikacape. Kalayan teu kacatur di jalana aya paribasana jauh hamo burung cunduk anggang hamo burung datang. Akhirna Ki Ramuk jeung si bujang sancang tepi ka tempat anu dituju. Mbah Baloga memang geus kolot pisan. Cicingna oge dipileuweungan ngan aya anu narik kana hate si bujang sancang. Sabab Mbah Baloga tetela boga murid awewe kawilang wanoja anu boga rupa pantes anu ngaran Umayi. Waktosna wargi teu nyekapan. Urang ngecagkeun deui serial si Konceleng dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui. Hapunten tina samudaya kakirangan sareng kalapatan hatur nuhun tina sadaya perhatosan sareng kasatianana ngadangukeun teras dongeng Sunda Ti Dahlia. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios panteng radio Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia prungah gugu goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.